mah ieu mah barang kurang ieu mah tina bopet sugan deui sia teh geuning. Di sekolah. Aku sanjala mah hiji acan ieu teh euy. Tah aing ngajaran ka hana nya tah. Di sekolah. Cing aja mah euy dua acan mah deuli euy. Di sekolah. Mang kolor mang. Guru kolor tuh. Lah tempuan heula. Udah enak kapake euy. Jika tuh numpuan heula Mang ieu tempuan heula di si we nu kapake ieu mah. Mana jika tuh numpuan Aing uji morat. Tah. Oke kan tuh. Mang ayo baju sabaran yuk. Murah sih mah imah gamis mah 70-an. Kemana itu kolor teh? Kau lagi cangcut. Ieu cangcut ieu sabaran yuk. Soek yuk. Yo ya anu bolongan. Lah kopi jeung mana eta mah lah, gratis eta mah. Oh, nah disitu aing diberi cangcut mau kieu mah. Aing butuh lagi kolor. Aya tuh. Mau beak euy. Aing nu kieu hunggul tah barang kieu hunggul. Nah, siapa dagang baju teh sarek kabeh mah. Nambah bonang madog ieu euy. Mana madog yuk? Curiga aing ieu. Aduh lah madog aing. Urang milihan anu tos anu kapake. Iya sok tah. Urang hayang. Berasa. Anjing ieu mah ibu-ibu anu aing dipadog ieu mah bajuna euy. Ieu mah balik ieu mah euy. Jika pakaian urang hungkul ieu mah. Kalau gitu, Oh, nomor. Astagfirullahaladzim, ieu na ieu sugan dipadog ku maneh nya meureunana. Henteu be. Nanti ieu barang nang ngagogoler. Henteu aing Ieu urang tah. bohong sia. Dina sia mah ieu mah barang kurang ieu mah tina bopet sugan deui sia teh geuningan madog. madog eta namanya. Tur menang madog geus dibari. Sugan teh bi lain menang madog bi. Udah gante. Geus bira ampihan lah. Ampihan deui bi. Sini leungit deui. Semoga duit urang ieu mah. Warung itu kan dagang teh. Itu geuning ya? Barang batur. Aing apa sih nama euy kapangin nu bogana duh. Untung tadi bukan keluarga ge euy duh. Eta soal menang madog ah.